Sampurasun para wargi sobat wasiat anu dipiheman ku Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tiasa tepang sareng simkuring dina acara Pani Ismanah dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat acan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadehes kamanten. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugia sikurnya ti anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna dilebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadehes. Amin. Para wargi bahan lanyepan urang dina dinten ieu anu candak tina renungan wasiat nyandak tema dina panang tayungan jangjangna. Dumasar tina kitab perjanjian lawas nyaeta kitab Jabur 17 ayat nu kahiji dugi ka 15 sarta anu janten ayat lugu kacandak tina Jabur 17 ayat anu ka-8 anu kieu unggalna. Jagi abdi kasoca kumanten sumputkeun dina kalangkang jangjang Gusti. Bapak Ibu saderek, para wargi nu dipeheman dilebet Gusti Yesus Kristus. Manuk heulang biasana nyarang di tutugan gunung nu teu kahontal. Dina mangsa angin badak hujan gede, manuk heulang mayungan anakna ku jangjangna anu gede tur wewek. Anakna aman dina panang tayungan jangjangna, teu cilaka ku angin gede. Dina Jabur 17, Raja Daud ngibaratkeun Gusti Pangeran janten tempat panyelindungan umat dina gonjang ganjingna pasoalan. Daud ngaraos Gusti Pangeran kacida asih ka anjeunna saumpama soca kumanten. Kumargi kitu dina kaayaan anu werit kajepit di udag musuh anu dek nyilakakeun, Daud mutuskeun dongkap neang pitulung ka Gusti sanes ka manusa. Anjeunna sasambat nyaketan ka Gusti ngadugikeun sagala karingrangna. Daud manuhun ka Gusti supaya dirina dipayungan ku jangjangna anu ros. Dina padung dengan kahirupan kadang masok ngarasula terus neang pitulung ka manusa. Harapanana mah supaya aya anu nulungan tina kasusah berat anu keur dialaman. Nanging tungtung nama malah nguciwakeun. Kunaon bisa kitu? Kusabab poho kana jujutan yen manusa mah ngan saukur pakakas nu dianggo Gusti kanggo nulungan urang. Sanes sumberna pitulung saknyana. Kumargi kitu kahirupan Daud tiasa jadi picontoheun nu estu salawasna neang pitulung ngan ka Gusti Yesus bae. Dongkap ka anjeunna nyalindung dina jangjang kaasihna. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa leres-leres gumantung kana panang tayungan anjeun. Dilebet ku si Yesus simkuring ngadehes. Amin. Wargi sobat wasiat dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kana kanal YouTube ku cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa dibewarakeun sasarengan. Gusti Yesus ngaberkahan ka sadaya. Sampurasun.